Iblis teh kalau rajin, fungsinya desa iblis, di sombong gaji tarik baru kain, ate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Langkung tipayun urang panjatkeun puji segala syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalian kudrat sareng berkatna yang sadayana masih dikasih kesempatan, masih dikasih muswa, kesehatan, keimanan, ketakwaan, kalaluasaan waktu sehingga urang sadayana terutama simkuring biasa tayang ayeuna bade ngajelaskeun tentang surat An-Nas. Insyaallah mangrupikeun hiji bentuk syukur sareng katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinar salam urang limpahkeun ka junjungan urang nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana anjeunna para sahabatna tabi'ina parantos berjuang nyedakeun kalimatul haq. Urang sadayana sing berusaha samampuna saelmu urang terserang kaum lain ngafal martabat sapertos aranjeunna kujalaran ngalaksanakeun sagala perintah Allah, sunnah Rasul, lebihan sagala larangan Nabi Ahmad, sareng urang sadayana sing biasa maca diri urang masing-masing alikeun sagala aktivitas pada melan keyakinan anu teu sesuai sareng Al-Qur'an sareng Sunnah kana anu sesuai sareng Al-Qur'an sareng Sunnah. Dina kesempatan ayeuna simkuring bade ngajelaskeun tentang surat An-Nas. Biasa diawali ku dihapaskeun perkataan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad, a'udzu abi nyalindung bi rabbinas parab mengurus ngatur manusia. Malikinas raja manusia, ilahinas ilahna manusia. Min syarril waswasi tina panggoreng-gorengan ngaharewas al-khannas tur anu nyumput. Alazi setan yuaswisu anu ngaharewas fi sudurinas dina hate-hate manusia. Minal jinnati tina hate jin wanasi jeung hate manusia. Ya surat An-Nas sok diseuring oge surat Tamudatain, dua surat anu isina nyaeta tentang pangungkuran ka Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Nu mana dina ieu ayat Allah Subhanahu wa taala di surat ngajelaskeun tentang tauhid rububiyah Allah, tauhid uluhiyahna anu mana surah Allah Subhanahu wa taala dina ayat kahiji qul bejakeun ku anjeun Muhammad a'udzu abi nyalindung bi rabbinas tarok ngurus ngatur manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngawahyukeun ka Nabi Muhammad wirehna urang sadayana kedah nyuhunkeun perlindungan tarok ngurus ngatur manusia kaya deui duakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Wami urang ditarus saha urang pasti urang sadayana bakal ngawala bahwa urang Allah Subhanahu wa taala. Hartosna bahwa urang diurus diatur ku Allah Subhanahu wa taala kalayan aturan-aturan anu parantos ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Namun anu kajantenan anu katingali ku urang di dinten atanapi dina waktos-waktos urang sadayana ningali pemakaman pangemut roh osok ditaros ka jalmi malah anu parantos ngeukeun sanaos saurna eta teh siloka ka jalmi ngantunkeun. Namun tetep pertarosan eta sok ditaros ka jalmi nu parantos ngantunkeun. Sok urang sok ditingali di mana ditalkinkeunana tos lebet kana kuburan sok ditaros lamun aja ditanya man robuka
saha nu ngurus ngatur anjeun sarot anjeun kudu ngajawab Allah. Namun eta ironis di pasihan keterangan atau keyakinan seperti itu kajami-jami anu parantos ngatukeun kedah nama ieu keyakinan teh kalau urang sadayana anu masih urang sadayana ditalkinkeun teh urangna anu masih kene aya di alam dunia, urangna anu masih punya kesempatan kang ngajalankeun segala parentah-parentah Allah sareng sunah-sunah Rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala bejakeun Anjeun Muhammad bahwa kuring nyalindung karok ngurus ngatur manusia nyata Allah kalawan aturan Allah kaya di aturan Allah Allah Subhanahu wa taala nyata di Al-Qur'an al-haqqu bi rabbika amina mana hak nyata di rabbika malikin nas bahwa Allah teh nyata anu merajai manusia al-haq jantan raja al-haq itu kita jadi diwakil Allah Subhanahu wa taala anapun dina waktu urang ngajalankeun parentah-parentah Allah pasti urang kedah nganggo pamimpin. So, di mana ngajalankeun Quran atau nabi ngajalankeun ahlus sunnah wal jamaah ngajalankeun Quran secara berjamaah mau mungkin disebat berjamaah di mana teu aya pamimpin. Allah Subhanahu wa taala digambarkeun dina salat anu disebat salat berjamaah nyaeta di mana salatna aya imamna, aya pamimpinna. Meskipun orang berdua tetap perlu diangkat satu seorang pemimpin. Maka sang Raja Allah, urang mah ngajalankeun parentah Allah, namun di waktu urang ngajalankeun parentah Allah sunnahna ngangge pamimpin. Aya pamimpin, sanu jadi pamimpin di antara anjeun. Pami urang sabumi biasa ngajalankeun pamimpin di bumi tadi waktu seorang pamimpin ya kan suamina kepala rumah tangganya arjau qawamuna ala nisa bahwa lelaki yang terpamimpin kanggo manusia. Pami urang di rukun tangga berarti aya pamimpin. Pami urang ayeuna di negara aya pamimpin ya eta. Namun pada presiden pada urang ku Allah Subhanahu wa taala dipiwarang taat ka Allah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Aranjeun kudu taat ka Allah, kudu taat ka Rasul wa ulil amri minkum bareng jeung pamimpinna oge kudu taat ka Allah sareng taat ka Rasul. Lain urang taat ka pamimpin tapi pamimpin jeung urang kudu taat ka Allah sasarengan urang sujud ka Allah Subhanahu wa taala. Mari anu janten raja anu janten kada ikuti mati Allah Subhanahu wa taala pamimpin mah anu ngajak urang taat ka Allah sareng ka Rasul. Malikin nas bahwa Allah teh nu ngarajaan ka manusia. Ilahinas bahwa Allah teh nyata ilahna manusia. Atas ilah teu aya deui anu dipikat cinta, maka la ilaha illallah. Teu aya deui ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Teu aya deui anu leuwih penting ti nu maha penting kecuali Allah. Teu aya nu bisa ngajadikeun nu terjadi iwaki ku Allah Subhanahu wa taala. Maka teu aya deui ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi tauhid uluhiyah hartosna tauhid kecintaan urang ka Allah kedah melebihi segalanya. Namun katingali ku urang bahkan jami-jami sok katingali sieun keneh ku jelema, sieun keneh ku aturan jelema, sieun keneh ku dudunganna, bahkan sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Sok katingali ku urang sadayana jami di mana bade didamel, sok sieun bisi tepat karena tepatna aturan-aturan anu dilaksanakeun waktu-waktu nu ditangtoskeun ku setiap aturan religion ku jelema eta sae. Namun alangkah saena ketika Allah nangtoskeun aturan-aturan waktu-waktu salat lebih tepat leuwih urang salat dina waktuna ulah dugikeun ari ku jalma sieun ari ku Allah teu sieun itu katingali urang kasa salatna kecintaan urang. Maka surah Allah Subhanahu wa taala bahwa urang berlindung ka ilahinas ilahna manusia teu aya deui nu dipikat cinta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Anu ieu tauhid uluhiyah anu robbinas nyaeta di robbinas tauhid rububiyah kayakinan urang bahwa urang teh diurus diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Kedah nyalindung ku aturan Allah Subhanahu wa taala. Bisa urang nyalindungna ku Allah dijelaskeun min syarril waswasi dina panggoreng-goreng anu ngaharewos al-khannas tur anu nyumput saanu sok ngabisikeun ka urang sadayana tur nyumput dina manah urang sadayana
aya deui surah Allah dijelaskeun alazi anu dimaksud nyaeta setan. Ala di setan iwaswisu anu sok ngaharewos fi sudurinas dina hate-hate manusia. Setan sok ngaharewos dina hate urang sadar teu sadar aja ka urang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ke urang sadayana hati-hati langkah-langkah setan wala tatabi'u khutuwati syaitan. Ulah nuturkeun langkah-langkah setan sabab setan sok ngajak kana kagorengan sakumaha Allah ngajelaskeun dina surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Mengatasna ya ayuhan nasu hai manusia kulu kudu ngadalahar araje mimma tina sagala rupa perkara fil ardi nu aya di bumi halalan kalawan halal tayyiban tur tayyib wala tatabi'u jeung ulah nuturkeun araje khutuwati syaitan kana langkah-langkah setan. Inahu saknyana setan lakum pikeun araje eta aduwun musuh mubinun anu jelas. Maka Allah ngajelaskeun langkah setan tugasna innama ya'murukum pastina setan bakal marentah ka arajeun bisu'i kalawan kagorengan wal fahsai jeung kakejian wa antaqulu jeung bakal nyari ta arajeun alallahi atas nami Allah mak kana perkara la ta'lamuna anu teu nyarah. Jadi setan anu sok ngaharewos kana hate urang sok cingkecolis kana hate urang maka surah Allah hati-hati urang nuturkeun langkah setan. Kalau urang setan mah pasti ngajak kelas. Pasti surah Allah setan mah innama ya'murukum bisu. Pastina setan mah bakal marentah ka anjeun bisu'i kalawan kagorengan wal pasai jeung kakejian. Janten setan mah bakal marentah ka urang kana kagorengan jeung kakejian. Naon sababna? Da setan mah marentah kana kekejian teh tugas ti Allah. Da setan mah teu ngiring ngalaksanakeun kekejian bahwa setan mah marentah kagorengan teh tugas ti Allah bahkan setan mah sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun dina surat Al-Hasyr surat ke-58 ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kama syari syaitani isqala lil insan ukfur falamma kafara qala ini bari umika ini akhafullah rabbal alamin. Surah kama syari syaitan seperti misalnya setan isqala di waktu nyari setan di waktu nyari setan lil insan pikeun manusia ukfur kudu kufur anjeun. Falamma kafara maka samangsa geus kafir itu manusia pola nyari setan ini saknyana kuring bariun lulubaran kuring minka ti anjeun ini saknyana kuring ahoku sieun kuring Allah ka Allah Rabbal alamin Rabb nu ngurusna tu sadaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun ka urang sadayana wirehna setan mah ngagoda ka urang teh tugas ti Allah Subhanahu wa taala. Kanggo penyeimbang kana mana urang sadayana makanya surah Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan manusia aya deui waktu dipasok jalan-jalan karajutan wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Demi sampurnana diri manusia fa alhamaha fujuraha wa taqwa maka diilhamkeun ku Allah dina hatena jalan karajutan sareng jalan ketakwaan. Maka setan penyeimbang ka urang sehingga ku Allah Subhanahu wa taala marentah ka urang sadayana supaya orang milah amal karena keawanan. Orang karaos di mana orang terang ilmu, namanya karaos digoda ke setan. Namun orang terang ilmu mana saluran aja setan. Maka terkara sana orang digoda ke setan, orang terkaraos bahwa orang teh digoda ke setan. Kadang-kadang orang sok nyalahkeun setan, karena setan mah tugas di urang. Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkeun ka urang bahwa setan teh musuh anu jelas, ditugaskeun jadi musuh ka urang sadayana. Benten sareng jin
Jin mah sami sareng urang, jin sanes setan. Nu ngagoda kana hate urang mah nya setan soal aladi yuwaswisu fi sudurinas. Tugas setan mah nya ngagoda. Upami tugas jin mah sami jeung manusia. Jin mah ditugaskeun ku Allah kanggo ibadah. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala jelaskeun dina surat Ad-Dariyat surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Allah. Wa ma khalaqtu tepati-pati nyiptakeun kami al jinna ka jin wal insa jeung ka manusia illa liya'budun angin supaya ibadah maranehna. Tadi Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun urang sok nyalahkeun jin nu ngagoda padahal mah jin mah sami sareng urang. Jin mah ditugaskeun kanggo ibadah. Setan mah ditugaskeun ku Allah kamu ngagoda. Ngan setan mah sanes ibadah ketaatan. Maka moal aya setan anu teu pernah ngagoda manusia. Setan sadayana ngagoda ka urang sadayana. Anu marangan ka urang setan sanes jin. Sok seueur urang nguping aya jin koin. Padahal mah anu marangan ka urang teh setan sanes jin. Nu bakal ngagoda terus nu marangan ka urang mah nyaeta setan. Jin mah ditugaskeun ku Allah kanggo ibadah. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun dina surat Al-Zukhruf surat ke-43 ayat 26. So Allah Subhanahu wa taala di dieu menjelaskeun wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Wa man jeung sing sajama ya'shu anu ngabalieun. Wa milapad ya'shu ngabalieun geus apal naon nu aya dina Al-Qur'an. Alim taat ka Allah. Maka di mana tos apal tapi urang sadayana masih kena tetep ngabalieun. Surah Allah Subhanahu wa taala an zikri rahmani tina peringatan Allah katosna tina Al-Qur'an. Magi Al-Qur'an peringatan. Nu qayyid surah ku kami ditetepkeun lahu pikeun manehna saitonan setan bahwa maka ari itu setan lahu pikeun manehna qorimun marangan teras yang tersobyak dalil. Maka di mana urang sadayana mengingkari menolak kana wahyu-wahyu Allah akhirna Allah Subhanahu wa taala nantoskeun ka urang nyaeta setan terus marangan ka urang sadayana. Urang sok kuping atanapi naon wae cariosan-cariosan aya jin qorin. Jin anu marangan. Padahal teu meuningkeun jin marangan, da jin mah pada ibadah. Bahkan urang sok kuping aya ruqyah dikaluarkeun jin tina hate anu ngagoda, da jin mah teu pernah ngagoda. Nu ngagoda ka urang mah setan. Sareng setan mau bisa dikaluarkeun, da setan mah tugas. Bahkan setan mah musuh. Setan moal fungsi ka urang di mana ku urang teu dituturkeun. Mangki setan teh anu bunuh-bunuh. Namun lamun urang berbalik arah, urang terang ilmu, urang terang Al-Qur'an tapi urang ngabalieun, maka surah bakal ditetepkeun pikeun manehna setan terus marangan ka urang. Bahkan surah Allah Subhanahu wa taala, surah setiap bayi nu lahir pasti dibarengan ku setan. Surah Allah Subhanahu wa taala menjelaskeun kullu mauludin yuqarinuhu bi syaitanihi. Setiap bayi nu lahir teh dibarengan sareng setan. Jadi nu marangan ka urang mah sanes jin tapi setan. Dan jin mah surah Allah Subhanahu wa taala ditugaskeun nyata kanggo ibadah. Bahkan urang sok kuping iblis sok nyalahkeun ka iblis, disangka iblis teh setan. Padahal iblis mah sanes setan. Iblis mah nyata jin anu ngabangkan tina parentah Allah Subhanahu wa taala. Disebut ku Allah iblis. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala menjelaskeun dina surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 50. Al-Kahfi ayat 50 dia Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun wa iskulna jeung sing amut tiwatos kami ngadawuh lil malaikati ka para malaikat usjudu kudu sarujud aranjeun di Adama pikeun Nabi Adam. Pas sajadu maka sarujud maranehna ila iblis ani iblis karena kabuktosan iblis minal jini ti golongan jin. Pas apa maka pas itu iblis an amri rabbihi ti urus tina parentah robna apa tatahidunahu nah maka rek ngajadikeun aranjeun ka itu iblis wa duriyatahu jeung katurunan iblis auliaa jadi pamimpin min duni ti salian kami soal wau jeung ari maranehna laku bikin aranjeun aduh pun musuh bisa pohara goreng ridho limina pikeun
Jadi maksudnya jin sanes jalmi bikin jin-jin anu dolim badalan jadi ganti. Ya surah Allah Subhanahu wa taala ka jin maksudnya. Magi surah Allah Subhanahu wa taala anu alim sujud ka Nabi Adam teh nyaeta iblis. Katosna sujud sanes ibadah, sanes menyembah, tapi teu nuturkeun naon-naon anu disampaikeun ku Nabi Adam. Surah Allah iblis teh kana minas syaitan. Iblis mah sanes setan. Tapi iblis mah karena minal jin. Iblis mah golongan jin papasakon sek an amri robbihi tina pantarobna. Jadi jin mah iblis mah sebutan kanggo jin anu menolak karena perintah Allah. Upami jalmi mah surah Allah kamari dijelaskeun dina surah dina watos kurang ngajelaskeun tentang nak budu kami beribadah nyata anu kerjalma anu menolak karena perintah Allah bahkan ada menghukumnya lilahu ya togut jelema mah disebutna ku Allah tidak ila fir'auna inau togo ini anjeun ka fir'aun teh togut tah ari jin mah sanes jin anu ngabangga karena perintah Allah mah surah iblis teh jin anu ngabangga karena perintah Allah janten setan mah ngagoda ka iblis jadi iblis teh digoda ku setan. Tah urang oge jadi togut teh digoda ku setan. Jadi setan mah tugasna teh ngagoda ka jelema, ngagoda ka jin. Da anu diparentah ku Allah ibadah mah daya deui diwati manusia jeung jin surah Allah tadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia kecuali kanggo ibadah. Kaduana digoda ku setan. Setan mah ngagoda teh tugas si Allah Subhanahu wa taala. Di mana setan ngagoda manusia jeung jin? Nyata dina hate-hatena. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala di kana surat An-Nas bahwa Allah Subhanahu wa taala teh ngajelaskeun ka urang sadayana min syarri wa wasihanas ala diwaswisupi sudurinas. Nyata setan anu sok ngaharewos fi sudurinas dina hate-hate manusia. Tas soal teh dijelaskeun ka urang di badalan. Sanes hate manusia ngumpul anu digoda ku setan teh minal jinati tina hate jin wanasi jeung hate manusia. Di urang sok lepat ngabadalan, urang sok ngabadalan karena setan. Mata urang sok nyarios di atas minal jinati teh tina setan jin. Padahal jin mah teu jantung setan. Jin mah teu bisa ngagoda ka jalmi. Anu bakal ngagoda ka jelema mah nyaeta setan. Sanes ka jelema unggul Allah teh minal jinati tina hate-hate jin sarua digoda ku setan wanasi jeung hate manusia. Da jin jeung manusia teh garadukeun hate. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala ngajarkeun dina surat Al-A'raf ayat ke-178. Surat ke-7 ayat 178. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Surah Allah wa laqad zara'na jeung yaktikeun geus miluhan kami li jahannama pikeun neraka jahanam kasiron lolobaana minal jinni ti golongan jin wal insi jeung golongan manusia. Jadi Allah ngajelaskeun jelas pisan bahwa eusi neraka teh lolobana ti jin jeung manusia. Aya dina ayat lain nyata batu namun teu aya eusi neraka setan. Da setan mah asup ka neraka. Da setan mah teu ditugaskeun kanggo ibadah. Setan mah taat. Tugasna ketaatan setan ya kana goda ka manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun anu bakal minuhan neraka jin jeung manusia. Da duana rek ibadah. Lamun maranehanna nyata kafir ka Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Allah lahu pikeun jin jeung manusia teh kulubun barugan hate. Manusia gaduh hate, jin ge gaduh hate, layak pohuna teu diparake paham ku maranehanna ku jin jeung manusia teh biha kalawan hate. Walahu jeung pikeun manusia jeung jin teh ayunun barugan soca. Layu siuna teu diangge ku maranehanna ningali biha kalawan itu soca. Walau jeung eta tetep pikeun maranehanna azanun garaduheun cepil.
layas mauna tadi pakai nguping kumaranehanana diha kalawan cepil. Ulaika tuh maranehana teh kal an'am seperti binatang ternak, seperti ingon-ingon. Bal tetapi nahum maranehanana adol nu sesat. Ulaika tuh maranehanana teh ari maranehana eta gofilna makhluk-makhluk anu lalai. Dan kan surah Allah ini subhanahu wa ta'ala jelas bahwa anu bakal minuhana neraka mah manusia jeung jin dan dipiwaran ibadah nabi manusia sareng jin. Nu bakal beut surga ge manusia jeung jin. Malaikat kalau beut surga paling jadi penjaga surga jeung penjaga neraka. Nu bakal asup ka surga manusia jeung jin. Nu bakal asup ka neraka ge manusia jeung jin. Dan digoda ku setan oge dina hatena nyaeta hate manusia jeung hate jin dan jin ge baru hate. Tah lamun manusia jeung jin geus kagoda ku setan maka sebutan sayatin. Erek jin erek manusia jadi sayatin, jadi setan-setan bungkeulekan. Surat Al-An'am Allah menjelaskan surat ke-6 ayat 112. Surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika jeung saperti kitu kejadian ja'alna ngajadikeun kami likuli nabiyyin pikeun setiap nabi aduan musuh. Saya tina insi tegasna setan-setan manusia wal jini jeung setan jin. Yuhi ngawahyukeun manehna baduhum sabagian ti manehna ila batin ka sabagian deui juhrupal qaul kalawan kata-kata manis gururon tingkana tipuan. Walau syaa jeung lamun ngersatkeun sarubu ka ajeun maka sagala rupa perkara paalu anu digawe manehna kana eta pagawean pazalu maka antep ku ajeun ka maranehna wa majing sagala rupa perkara yak taruna anu jari-jirieuna maranehna. So Allah subhanahu wa ta'ala di dieu ngajelaskeun dengan setiap nabi boga bakal terjadi musuh sa musuhna sayatina insi wal jin. Upami bahasana sayatin nyaeta setan-setan bungkeulekan. Katosna jin jeung manusia anu hatena geus dikuasai ku setan. Upami setan mah ngagodana lewat hate urang, mana-mana urang. Lamun hate urang geus dikuasai setan, maka surah janten sayatin. Lamun geus jadi sayatin ngagodana teh ka jelema jeung jelema. Ku carana juhrupal qaul, kata-kata manis. Tos sanes deui kana hate ngagodana teh kana cepil ngaluarkeun kata-kata manis. Sapertos urang sok kuping kata-kata manis bakal asup ka surga sanos teu midamel pahadian atau asal dipanggoakeun ku 40 jelema. Atawa nepi kata-kata manis asal urang KTP-na Islam tina neraka teh bakal tinggal surga teh ketika digoda ku sayatin setan-setan bungkeulekan gitu kan ya. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala lamun orang-orang munafik pasti kembali teh ka setan-setan maranehanana. Teu nyareskeun syaitan tapi sayatin harusna balik ka balad-baladna jelema anu parantos hatena dikuasai ku setan. Allah jelaskeun dina surat Al-Baqarah ayat ke-14 kata sayatin. Oh, wa iza laku jeung di mana-mana manggihan maranehanana alazina amanu kajamun aliman. Olu nyararita maranehana amanah geus iman ka misalna. Wa idza khalau jeung di mana barali teh ila sayatinihim ka setan-setan maranehana. Tapi maksud sayatin teh sanes setan dina karakter dina hate tapi setan-setan bungkeulekan ka balad-balad kamunafikanna. Maka bahasa teh ila sayatin. Maka dina Al-Qur'an aya syaiton, aya sayatin. Upami syaiton mah setan anu ditugaskeun ku Allah ngagoda kana hate urang. Upami sayatin mah nyata jalma-jalma atau nabi jin anu tos hatena dikuasai ku setan anu ngagodana tos antara lamun sayatin manusia sayatunul insi ka manusia deui. Lamun sayatul jin setan-setan nya ka jin deui ngagodana. Urang teh pernah digoda ku jin. Urang mah digoda teh ku setan nu aya dina hatena. Lamun urang geus jadi setan pasti urang ngagoda ka batur supaya baturna jadi kawas urang gitu nya. Sapertos gambaran kecil urang setan ngagoda urang terpeutik keur pamuda keur sakola urang sadayana sok aya karakter hate urang bolos keur sakola cek setan ning bolos. Tah geus urang bolos urang jadi sayatin ngajak ka baturan urang bolos ketika urang ngajak ka baturan
urang jadi sayatin kan mimitina urang digoda ku setan hate tabentena antara setan jeung sayatin. Maka surah Allah Subhanahu wa taala dina ayat eta qalu inna ma'akum sanyana kami ma'akum sarta ranjeun. Kak balik kita jelema disebut sayatin teh nya suka digolkan iman inna manahnu pasti nari kami eta mustahiluna ngaguyonkeun. Dia jadi Allah Subhanahu wa taala di surat Anas dijelaskan bahwa Allah dijelaskan ku ayat-ayat tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala tentang saha setan kadang urang pabaliu setannya eta jin, jinnya eta setan, kadang iblis dia dianggap setan, maka sok aya praktek-praktek ruqyah ngaluarkeun jin tina diri urang. Padahal jin mah teu ngagoda ka urang, bahkan jin mah teu tiasa mere madarat, teu tiasa mere manfaat ka urang teh. Anu sok ngagoda ka urang mah tak jadi uati setan. Bujeng-bujeng diri urang nu digoda ku setan, jin ge digoda ku setan. Erek jin kagoda ku setan, manusia kagoda ku setan, pas menguasai dirina, maka sebutan Allah sayatin. Selain sebutan Allah sayatin, di mana anjeunna nanda mahukum, maka ku Allah cemat iblis. Upami jin, upami manusia nanda mahukum tabrakan dalam Al-Qur'an, maka surah Allah sebutna tagut. Tadi dia Allah Subhanahu wa taala di surat Anas margina urang sadayana kedah tamut ka Allah Subhanahu wa taala tina langkah-langkah setan. Kira mulai urang tamut ka Allah Subhanahu wa taala tina langkah-langkah setan. Ayeuna di mana urang sadar luruskeun hati urang kunaon ku Al-Qur'an, da Al-Qur'an anu bakal tiasa ngaluruskeun kana urang ka jalan siratal mustaqim sareng ira hade milai urang ayeuna tos terang bahwa nu ngagoda ka urang teh setan nyata di waktos urang kali urang lahir doakeun ku urang supaya Allah nyalindungkeun ka anak-anak urang nu lahir tina godaan setan sanes diadana, tapi didoakeun supaya dilindungi tina setan. Sakumaha Allah ngajelaskeun dina surat Al-Imran ayat 36. Baca tilu ayat 36 pamit telepan 30. Hari dia ketika terlahirna Siti Maryam tihana ti Imran sareng para mawadok Tuhan jeung samangsa kami ngalahirkeun ka itu bayi pola jeres robi durop arti ini sanyana abdi wadok tua geus ngalahirkeun kami ka ieu bayi teh unsa awewe wallahu jeung ari Allah alamu mahuninga bima kalawan perkara wa doas anu geus ngalahirkeun walaisa jeung teu aya bedana azzakaru kalaki ka unsa seperti awewe. Terus yuk dua orang tua Imran sareng Hana ngadoa wa ini sama itu hak Maryam di sajana kuring ngaranan ka ieu bayi teh Maryam wa ini uizuha bika wa duriyataha minas syaitonir rajim. Tayo doa di mana bayi baru lahir didoakeun ku urang supaya urang nyalindungkeun ka ieu bayi teh ka Allah. Ini sajana kuring umiduha nyalindungkeun kuring ieu bayi bika ka anjeun Allah wa duriyataha jeung katurunanna minas syaitonir rajim ti setan anu diusir. Ieu doa pas lahir bayi sanes diagana. Nya eta kan Quran teh didoakeun. Margi Rasul setiap bayi dibarengan di setana. Kulo mauludin yukorimu bisaiton ini. Setiap bayi nu lahir dibarengan sareng setana. Cing anu bakal ngagoda dirina ya setan. Maka langkah pertama urang teh ngadoakeun supaya bayi urang teh nya bayi anu ngalahirkeun teh bayi teh dilindungi ku Allah, tapi sanes berarti Allah mau ngalindungi tetap hasil nama kumaha diri kan. Kali dari surat Anas insyaallah jeung ilmu yang terbahak pikiran kalau urang sadayana urang terkedas ujin terkedas urang rupiah bakal urang kedah ilmu dan setan bakal kawan ku ilmu urang di mana urang telah memiliki ilmu naon anu terkandung di salah yang terjadi. Oke, non tadi kan non dina surat Anas tadi. Jin serang manusia teh digoda ku setan bro. Jin manusia digoda ku setan. Jadi jin jeung setan teh beda boy.
jin mah ditugaskeun ku Allah teh ibadah, upami setan mah diciptakeun ku Allah teh taat. Upami iblis tah eta kumaha? Upami iblis mah nyaeta golongan jin anu menolak karena perintah Allah. Jadi iblis mah golongan jin. Janten jin oge digoda ku setan gitu. Nah, jin teh digoda ku setan, geus kagoda ku setan, jin teh disebut ku Allah teh naon? Iblis. Nah, geus jadi iblis manehna disebut ku Allah teh sayatin, setan gebekan, dan ngajak ka saha? Ka batur gitu kan. Ari jelema mah digoda ku setan, togut. Jadi lah jantan sayatin jelema mah, terus jantan sayatin nyeun hukum, maka disebut ku Allah teh naon? Togut, nyeun hukum sorangan gitu kan. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Anu sok aya kan musir jin dina tubuh manusia itu karena ngagoda. Eta kumaha kan maksudna teh kan jin ge digoda ku setan gitu nah bisa ngagoda. Kam jantan maranehanana teh dina waktos nafsirkeun minal jinnati wan nas teh dina setan-setan jin. Wan nasi jeung setan manusia maka we aya praktek ruqyah dan praktek ruqyah disangka teh nu ngagoda dina hate teh nu disebut setan teh naon? Jin gitu tanya. Padahal nu ngagoda dina hate urang masane jin. Tapi setan gitu tanya. Justru jin yang dirasuh Allah digoda ku saha? Setan gitu kan nya iblis teh gitu nya digoda ku setan maka ngajelaskeun ngabadalan minal jinnati teh sanes kana setan tapi kana hate tadi surat Al-An'am surat Al-A'raf ayat 78 dan jin ge baru gaweun hate dan ditugaskeun rek ibadah ku Allah maka kadueun hate gitu kan. Terus ku Allah Subhanahu wa taala dijelaskeun gitu nya anu mung sujud teh saha? Iblis. Tapi ya iblis mung sujud teh tapi kan anu ngagoda jeung ka Adam jeung Hawa mah setan sanes iblis bahasa teh gitu kan nya. Sanes jin. Nah surat Al-Baqarah ayat ke-24. Wa iskulna jeung sing emut di waktu ngadau kami lil malaikati ka para malaikat usjudu kudu sujud aranjeun li Adama pikeun Nabi Adam. Pasajadu maka sarujud ila iblis anjing iblis aba mueun iblis wastakbaro jeung sombong iblis wa kana jeung kabuktasan iblis minal kafirin ti jin-jin nu kafir. Tadi dia sok no sok di ataskeun teh minal kafirin sok di ataskeun ti orang-orang kafir. Padahal tadi surat Al-Kafir mah jin teh golongan naon? Iblis teh golongan jin, maka minal kafirin teh ti jin-jin anu kafir. Nah, terus wakulna jeung adahu kami ya Adam Adam uskun kudu cicing anjeun anta anjeun wajau juga jeung pasangan anjeun aljannah tadi ieu surga wakula jeung pekda ku anjeun dua amin hati surga rogo dan sapuasna hai susi kuma sakahayang anjeun duaan wala takroba jeung ulah ngadeukeutan anjeun duaan hadihi saja rota kana ieu tangkal patakuna maka kabuktian anjeun duaan minadolimina ti sawarena dolim keras Pak ajalahuma maka ngagoda ka Adam jeung ka Hawa saha asyaitonu setan tadi ini kan jelas nu ngagoda teh lain iblis tapi saha setan gitu kan nya dan iblis mah nu sujud nu kagoda ku setan satwa ulah sujud ayat 34na ya ayat 34 teh kan anu sujud mah iblis tapi cek kalau teh nu ngagoda ka Adam udah lain saha lain iblis tapi setan tapi suruh jelaskan kunaon jin anu disebut iblis nu kafir mung teh mung sujud ka Adam dari goda usaha setan sarua mata jadi iblis ge mung sujud teh pakat digoda ku setan sakabeana ge urang mung salat dari goda ku setan bahwa pengesi surga jeung neraka teh jin sareng manusia gitu ya setan kayak setan da setan masa beribadah setan mah diciptakeun ku Allah teh taat. Sabatas malaikat diciptakeun ku Allah teh taat meskipun malaikat teh pernah berbuat salah, tugasna mulia unggul tapi teu leuwih ke surga. Nah, ayeuna setan teh diberi tugas ku Allah teh goreng gitu kan nya. Pan goreng-gorengan tugas itu setan, tapi na moal asup ka mana? Moal asup ka neraka. Da eta mah tugas. Maka tadi di surat Al-Hasr bahwa kuring mah
sieun ku saha ku Allah gitu kan ya. Oh setan teh sieun ku Allah gitu. Jadi mata ngagoda ka jelema ge taat gitu kan. Jadi ngagoda ka jelema teh taat, terus jelema teh tugas itu. ya tugas si Allah. Terus manusia teh ngagoda ka teh manusia. Terus manusia teh ngagoda. Nah, sarekeun kagorengan cek setan teh kuring moal diu kayak anjeun sorangan. Ya kagoreng man. Ya kagorengan. Oh setan mah ngagoda hukum. Dina Nah, pemilu cek setan teh kuring mau lubar nanti anjeun. Ini balik pun minta mesin ku Allah kan. Nah setan bertugas lagi ngagoda supaya jadi kagorengan gitu. Oh jadi setan teh mau berkanaraka gitu. Mau setan mau masuk ke neraka, dia masuk ke neraka mah kagodana, ada manusia, ada jin, lalu kagoda ku setan gitu. Malah surga, mau apalagi jadi penjaga surga nih. Malah masuk ke surga malaikat je, masuk ke surga manusia jin neraka, anu masuk ke neraka manusia jin anu ngabangkan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti nama jin teh moal bisa ngagoda ka manusia gitu. Mau biasa ngagoda jin, urang teh pernah ibadah ku jin. Tah urang sok tara pemahaman sok kana tadi hate teh disangka saha jin, atau masuk dikeluarkeun caritana. Padahal sur alma di tadi dina surat naon namina teh surat Al-Jumruk gitu kan ya. Anu marangan nu lain jin, nu marangan urang terus mah nya setan gitu kan. Maksud Allah sing saja anu berpaling tidak perintah Allah, tidak peringatan Allah, maka ditetapkan pikir mana teh setan jadi setan korin. Kurang masuk kuping jin korin, berapa lama? Kayak jin korin surah Allah. Kayak ada jin mah tugasnya kayak ibadah sibuk jin mah urusan sana kayak. Oh jadi orang ngagoda gitu mana lagi sibuk ibadah. Ya, lagi sibuk ibadah mana lagi ngagoda apa teh? Setan teh. Kan hari jin mah ngagoda. Oh ya, jin ngagoda ka jin deui kajel mah ngagoda ka sana. Kajel mah lamun ceuk deui, lamun aya jin kagoda ku jelema, jin kagoda ku jelema, urang jelema nu mararani di pasar. Kata aya kan jin gaib deui kitu nya, bade ngagoda ka jelema kumaha ka jin teh naon? Gaib. Terus kan bade ngagoda kumaha kana hate urang kan kana hate mah surah teh setan. Dia susupi sekuritas mah maka setan kan dipasok ku Allah sadaya nage alhamaha fujuraha taqwaha pasok maka kata lain dari setan itu surah Allah nafsu lawama hanya yang menguasai diri urang gitu kan. Jadi jin teh moal bisa ieu nya moal bisa interaksi jeung urang. Eta teh penjelasan teh di mana jin jin jeung urang moal biasa interaksi jeung urang mah nya tadi surat jin surat ke-72 ayat ke-20-an ya ini ayat ke-2 ayat 2 kul ini la amliku lakum doron wala rosada. Kul dia kan Nabi Muhammad surah Allah ini teh jin ku bejakeun ka anjeun Muhammad ini sayeuna kuring so jin la amliku teu kawasa kuring tidak bisa menguasai lakum pikeun anjeun doron mere madarat wala jeung kawasa rosada mere dituduh. Jadi surah Allah Nabi Muhammad bejakeun jin teh teu bisa mere kamaratan, teu bisa mere manfaat, teu bisa mere dituduh gitu kan urang mah minta kajian supaya jin untuk bisa nonton. Jin itu bisa mere madarat, itu bisa mere manfaat gitu. Tapi kan masuk ayat jelema itu minta kajian supaya hayang beunghar tanya teh mah bener. Iya, kan mau sih kan oke. Oke jangan kalau jin mau bisa mere petunjuk. Bahkan jin ge nutur-nutur manusia kan. Surah Allah kan ujudu li adama harus ikuti manusia Adam sujud teh harus menyembah tapi mengikuti naon ayat cek jelema tanya mata ayeuna supaya jelema kan ditajin supaya pangnyantetkeun kan cek Allah itu bisa mere madarat jin mah aya bisa mere namun dina praktek Allah sok nyumpun sok nyoba ka urang kan jawab wah lamun bener jin bisa ditita orang Indonesia bisa minta jin perang kurang mau dijajah di hari kemerdekaan ayeuna
mau bisa dijajah pusat teh Belanda 350 tahun lamun nyawa barisan nyantet santai tawe ti tawe jin cina naon cina jurang cina nyantet ya lamun aya interaksi lamun jin bisa di dalam usaha manusia dia mah surau ke kul bejakeun inilah mikulah kumdara malam sada bejakeun kuring mah teu bisa mere manfaat teu bisa mere manfaat daji mah tugas besar wajib urang ibadah urang sarua kajian itu bisa naon teu bisa mere madara teu bisa mere manfaat kan urang mah memberikan manfaat kaji teh sapertos nguping jeung ka urang urang mah mere manfaatnya kan teu bisa non tarasna teu bisa interaksi teu bisa naon kan jin urang ayeuna menuju menjelaskan di ayat seueur mendengarkan ikut nanti ngirim kuping ke penjelasan seueur jin mah bisa ka urang saya teh jin bisa jin non bisa ngadengkeun urang teh di mana penjelasan ya surat jin sami surat jin ayat kahiji ayat kahijina itu kan jadi kan kul bejakeun ku anjeun Muhammad Uya istiwa juga diraya kapuring inau sanyana kalapan tingkah istamages ngadarengikeun naparun sagolongan minal jin ti golongan jin papolu maka nyarita eta jin dina sanyana bumi samina ngupingkeun kami Qur'anan kana Qur'an ajaban anu ngagungkeun ngagetkeun aya kan soal bejakeun Muhammad jin keur ngadarengikeun sagolongan jin teh kasa Nabi Muhammad ke manusia waktu satu kan Nabi Muhammad kan menyampaikan wahyu Nabi Muhammad teh mata surjin ternyata wasul teh ina sabina Qur'anan ajaban sanyana kulit teh geus kuping geus ayeuna teh Qur'an anu ngabungkeun anu aneh gitu nih kan kawitna ge sejarahna tahu sejarahnya bahwa jin teh kawitna serta acan wahyu dilungsurkeun ka Nabi Muhammad mah jin teh sok ngupingkeun antara malail a'la gitu kan ya antara si malaikat Jibril menuju nyampaikan ka wahyu para nabi para rasul selain dari Nabi Muhammad maka jika iman langsung ke Allah tak atas Allah subhanahu wa ta'ala ngawahyukeun ka Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril tak Allah tadi hijab si Jibril teu bisa naon kupingkeun teu bisa mencuri wahyu di malaikat ka Nabi Muhammad jika mencari-cari itu jin teh apa kuping bahwa ayat Quran teh di manusia ya teh di Nabi Muhammad maka turun wahyu ieu soal teh Nabi Muhammad mah keterangan aya sagolongan jin keur ngadarengikeun naon wahyu ya wahyu keterangan bahwa Nabi Muhammad itu menyampaikan wahyu kelompok jin tongkat tapi kan Allah geus datang cenah ka anjeun sagolongan jin ngadarengikeun terus nyarita jin teh dina sabina Qur'an aja mah oh ieu cenah kuring nguping Qur'an teh ti saha Nabi Muhammad ya ti Nabi Muhammad di manusia tahu sami kan ka urang oge jin teh terang itu terang ieu mata kan dina ayat yang lain da surat jin ge bahwa jin oge berbeda-beda pendapat kos urang kumaha jin ya boga jalan masing-masing boga pendapat masing-masing jin oge gitu cek jin itu sanes faktor bisi ieu bisi panjang teh jadi cek jin ge nya salitas cek jin teh punna toro iko tidak apa gitu apa kuring oge cenah boga jalan masing-masing sami jin kos urang itu kan sami aya jin bid'ah aya jin anu naon sunnah kumaha jin teh kamu jin yang sering ngupingkeun sunah-sunah yang rajin ke Quran sunnah kamu jin meureun cara kerja anu teu Quran sunnah dibandingkan preman itu jin ya jin preman sama jin preman kan jin ibadah jadi seru kan kayak saya jin gitu ya aya preman jin aya jin naon teh naon teh namanya teh ustadna aya meureun jin anu sayatin anu tukang nipu kasar gitu teh haji gitu betah kami kan gitu soal itu bahwa dia mempunyai jalan yang berbeda-beda seperti orang kami akan tugasnya siapa aja kurang kan lebihnya wahyu mah ka manusia ka Nabi Adam ka Nabi Muhammad jin mah teh aya jadi nabi tuh sing ngeukeun ka ieu ge jin mah penjelasan teh nyadap ti saha manusia nah anu nyadap ti manusia jin anu punya kemampuan akhirnya menurut tawasiah di ka saha
kaji deui gitu kan nya. Jadi kan jin ngupikeun ti urang, aya jin kan di waktu sapertos urang we aya nu cepet nangkepna, anu teh cepet jika dijelaskeun ka jin melalet. Nah, maksudnya kieu ya, di manusia mah ieu teh teu paham mun di manusia teh naon. Jadi jelaskeun ku jin namun jin teh punya karakter tersendiri, modelnya seperti orang orang Sunda, orang gitu, orang beda-beda, orang Jawa, gitu kan. Sunda gitu kan. Dan jadi kan kujini diperjelas kujini gitu kan ya. Jadi ya insya Allah suruh jin anu pinter, anu kenal lain di batur, ningali HP. Aja jin ningali lo ningali kan HP. Dulu ningali kan HP, dulu ngadengekeun. Mikir tuh kadang aya nu terus pernah naon nah itu pak yang membuat manusia naon sih semoga gagal aja dulu kan gitu kayak di naon terus gitu bahwa jimat ditugaskan sama jimat ibadah yang jelas di wahyu oge jin teh malah bisa interaksi gitu biasa aku dorong terus ya terus jin teh pasti ngupikeun urang kan jin kan urang teh ngupikeun eta kaji natural awal jin ngupikeun ka urang mendengarkan gitu kan ya. Jadi bahkan nyari ayat yang saya sotos ke ayat yang lain jin ketika orang sebelas jin anu aliman yang tahu sampai sibuk mendengarkan tah tidak waktu mendengarkan jin karena berarti saya ngobrol kami jin kayak gitu nyarikan ngobrol teh kan situ sebenarnya kayak ada jin terkekeun sama orang gitu kan itu alamat menggambarkan ke orang selintas bahwa jin ini sahabat awas kurang maka orang itu usia jin ini sebenarnya kalau jin tidak awak naun asup karena awakmu asup setan kan setan buku saya dirugiahna kata nabi ku setan diusirna dan mau nyingkak kurang soalnya dan mau nyingkak setan dengan terfungsi atau dituturkan misalnya kurangna godaan setan itu diikuti nah kurang diikuti kan bukan ilmu kalau bukan ilmu orang nuturkan sayatin nuturkan setan dan bukan ilmu gitu kan cek sayatin teh nya urang teh kieu nuturkeun moga ilmu mah asal Allah kieu oh nya eta tadi teh hiji deui ya tadi teh asa ngadamu bayi lahir teh tekenging di adanan kan udah di adanan abi kan dulu tanya abi kan di adanan dan si bayi teh kusabab senah gitu sauna pami bayi lahir teh kedah langsung di adanan gitu kan malah prinsipnya kieu Jami bahwa bayi yang lahir yang pertama harus didengarkan papan Allah gitu kan ya kata-kata padahal kan tadi di surat Al-Imran justru itu ayat Al-Quran yang pertama didengar itu ayat Quran bahkan itu sejarah naon Siti Maryam ketika terlahir di Hana kan Hana gitu ada sampai 30 oge eta oge sate namina teh Siti Maryam jadi piwaran salat ku Allah anaknya sholat, Imronnya sholat. Kamu tadi ada kan pas lahir teh ku bapaknya ternyata ku Imron, ke Ali Imron teh ku Imron teh ada nah teh Siti Maryam teh malah didoakeun ini mu'izuha bika wa duriyataha mina syaiton rajim itu langsung contoh Allah langsung praktek gitu kan. Oh jadi urang teh lamun punya bayi teh lahir itu bayi kedah nama didoakeun gitu. Nama didoakeun. Pertama teh belajar sholat. Belajar sholat jadi sudah gede. Terus mulai panjatan dewasa teh balita kan mulai diajar ibu, diajar tata cara takbir, kenalkeun tata cara sujud, geus SD ajak sholat, harus dewasa wajib sholat gitu. Ayatna teh mana? Ustaz anu bahwa baik ketika bayi lahir teh didoakeun gitu sasadana dina surat Al-Imran. Surat Al-Imran ayat 26. Al-Imran. Surat ke-3. Ayat ke-36. Nah, itu dia doa mati kita. Dan wa ini mu'izuha bika wa duriyataha minas syaitan. Padahal Allahumma mangga dengan Nabi mangga Nabi ini mu'izuha bika wa duriyataha minas syaitan. Biha ieu mah kusabab kan
Siti Maryam yang lahir. Upami pamagat mah Robi ini uijuku ika waduriyatahu minas syaitan. Kan ketika Hana pas ngalahirkeun Maryam udah nggak ada kan langsung naon ngadoakeun oh apa gitu kan tapi langsung kan kuring gara-gara Maryam terus ini uijuka ika waduriyataha minas syaitan bagi langsung didoakeun gitu langsung doakeun da bayi teh lahir di sana di setan namun kan hari hakikatna kumaha dirina da hari dirina teu milarian ilmu mah sing didoakeun ku Allah teh nya gitu teh gitu tanya akhirnya mah doa mah kan bahwa doa mah permohonan urang mengharapkan gitu aja tetap urang kudu pahala gitu kan namun bagi nama surah Allah kan akhirnya mah geus lain mah nya jadi bener jadi majusi jadi nasrani mah kumaha tapi saya cuma kolotna kumaha anu dijadikeun kumaha perlindungan yang dijadikeun tuh panutan guruna menjadikan panutan kumaha nabi kumaha kolot Nabi Ibrahim soleh kolot tetep bener oke kayaknya dan ada sebaliknya Nabi Nuh ya Nabi jangan sultan anak soleh gitu kan oh jadi kan budak teh kumaha bapana di dinya teh kumaha anu dituturkeun ya lain kumaha kolot makan wali-wali daya hari didinya tulisanna kumaha abawaihi kumaha nu dijadikeun bapak bisa budak kulo mauludin juga dalam fitrah pak abawaihi kan bayi yang lahir dengan kayaan fitrah dirinya teh bersihnya teh sanes bersih tina dosa tapi bersih cagaru keyakinan naon tah kumaha anu dianggap bapak ku budak we ku bayi jadi majusi jadi nasrani jadi Yahudi urang sing bisa sing urang teh urang kolot teh sing jadi bapak ku budak sing dijadikeun bapak sing dijadikan bapak ku budak teh kolot budak teh teu apa-apa teu jadi panutan budak kayak emang urang teh jadi naon teu jadi bapak keur budak gitu kan urang mesti jadi urang kolot urang ngadedekeun urang ngabiayaan budak sing ngabapakkeun ka urang kan kaseseurana mah urang teh budak atep teh geus gede ge nah geus gede teh budak teh lain urang bapak teh batu gede kan anu dijieun panutan teh batu gitu kan urang masih bisa urang teh keterbatasan kan ilmu keterbatasan padahal teh disapalakeun gitu kan ya di pasantren teh bisa namun ketika urang nyapalakeun di pasantren teh tetap menjadi panutan ku budak teh saha urang menjadi bapak gitu kan ya urang seperti urang teh masalah kita yang jadi sholat malah jadi nentang ka urang aja karena Quran Sunnah nentang gitu terjadi panutan bisa teh budak teh najan di pasantren ya najan di pasantren terjadi panutan di pasantren teh da bapak urang mah pasantren anu ngajakeun urang padahal urang kan urang teh miwarang Quran Sunnah ku sawat tiasa berarti urang kegiatan Quran Sunnahna mata urang teh di pasantren kan mata ketika urangnya yang palakeun budak itu kan tidak hati-hati tidak benar-benar anu Quran Sunnah lah istilahna apa bakal jadi bapak usahana budakna ya alhamdulillah insyaallah paeuten dina pagi penyampaian surat Anas insyaallah yang berilmu khusus kuring anu nawasiakeunana gunakan sadayana kalau tadi di booking sareng ningali antara dina tayangan-tayangan hingga anu sanesna namun insyaallah dina ieu acara keras bakal insyaallah rutin pambiayana surat Anas ini WD kana awal kantun surat Al-Baqarah tiap tayang terus di awal akhir terus supaya Quran di waktu surah ayeuna kesempatan waktu di pasar kesempatan ko Allah dina waktu anu salid duka sabaraha taun deui panjenengan urang hirup di alam dunia namun Al-Quran biasa terbuka di awal surat dan akhir surat misalnya yang ilmu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penasaran teh ieu kanon loba naon nah loba anu jin anu bisa ngagoda ka manusia gitu anu di ruqyah gitu anu di
Lu diusir dina diri manusia. Pada nanti juga terus kan kamu ada TV perusahaan rumah jadi juga dunia Oh malah mau disiar di nanti mah. Jika nunya bener teh ngagoda gitu. Ketawa masuk ada gitu. maka ketika utahnya keluar kayak jin bumi Bumi kalau ada. jin sudah nanti akan sekan butut Oh enggak. Ngobatan panggilan anu di Rukia. enggak di Rukia ngejawab jadi kemana ya ngejawab sorangan jadi setan sebenarnya nggak itu pendek nggak dia mau kamar itu sama udah bikin aja ya kalau pikiran di sini kan terus sorangan tidak hati gitu ya pasti karena otak gitu kan hayalan lah pasti karena otak hayalan Jadi mesti gannya jin orang itu. Karena jin mah bisa dia. bisa nana jin mah ya diri orang sorangan aku setan ini asumsi orangnya mau bisa membayar tuh enak anu kata orang bisa bayar kata bukan Tapi jangan tanukan cenah. jangan enggak kan ini buat apa yang bisa berbeda bukan ide bukan pemikiran itu di pikiran ya jadi tak anjay boleh aja kapan kalau jadi oh iya kalau asumsi gitu boleh aja tuh tukang berarti dari tahun curiga yo ayam mau hebat apa bayarnya tuh namanya duit gitu Jadi teh bentuknya gitu nanti pihak itu. Cuma asumsi lah Tapi padahal nanti saya pernah ingat itu. dari TV kan tadi jadi gitu ngasumsikan gitu nggak definisikan iya sih ya ya benar halusinasi mata batin dari mata benar batin si umat dulu Udah jin koin buat cenah. jadi barengan Jin koin jangan teh naon koin teh. barengan Jin anu marana. barengan ulang suhu ya Padahal mah eueunya. barengan emang setan kalau teh barengan lah setan Allah penjelasan jin koin. Jin koin menang di mana sih? Berniat memang kejianan kan proyek kalau sebenarnya apa lagi mana ukuran apa Tak pernah nonton masing-masing mau. Mesti lihat lain. Namun apa kumaha teh? apa orang kan dia barengan kesehatan kurang apa ditanyakan mana di mana ya apa aku pikir orang apa kan Namun kurang apa? orang apa ayatnya nanya kan siksa apa kan di orang jin guru itu di mana sebenarnya nah buktikan mana ayatnya dalam kan orang itu dijadikan ku Allah kan diciptakan di mana usah bapak surat Allah bisa ningali jin segala rupa Nabi Muhammad gibi apa jin keturun wahyu datang sekelompok nanti jin itu wah mau Karena hari anu ieu jeung jin asal Nabi Nabi Sulaiman kapan cenah Nabi Sulaiman eta jeung jin. nya tahu banyak mujizat kan Tidak Nabi Sulaiman. mujizat dan lain waktu ngobrol di non jin bahkan kan di ayat itu sana jin dah Naon? Nabi Sulaiman itu bisa menguasai sayatin Sayatnya. tadi ketemu kan Sayatin jelema-jelema teh benar. kan takut di saat Di di Nabi Muhammad Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Jadi si jeger dunia teh takut Nabi Sulaiman mah. Jadi anu bisa ngahiekeun dunia teh. dia itu deh sayatin laut sayatin jadi ahli kelautan anu coba tahu di waktu Nabi Sulaiman